Aduh, Cimot gaduh tarompet. Nya. Tapi Amang awas ngagandengan ka batur. moal atuh. Tah di kitab suci oge aya kota anu benteng nasak itu tohagana biasa runtuh saatos ayat tarompet. Ih, kedap. Kimote pernah tidak terang nguping ya cariosan teh benteng Jericho-nya. Tah leres emut keneh teh cariosanana. Tah, terang. Pada cari tak habis. Mohon sareng kangge oge rerencangan nu di bumi. Tuh, halo rerencangan sadayana. Ayeuna urang sami-sami ngupingkeun cariosan sareng Teh Rita nya, sareng Cimot. Nah, emut keneh teu anu dua mata-mata. Dua mata-mata. Dua mata-mata. Anu Yosua sareng Kaleb. Sanes anu geuningan disumputkeun ku Rahab teh ya, geuning. Oh nya. Nah, kan tos arui tah marulang. Oh nya. Hari bangsa Israel teh nuju gaduh kemahna di sabrangna walungan Yordan. Nah, si walungan Yordan teh karena musim semi cenah. Caina teh tuseueur ngomudal gitu nya. Mudal. Tapi saur pangeran teh kedah mentas harita keneh. Ih, atuh kumaha? Teh pemikirnya kali. Moal paninten. Teu aya jambatan deui nya. Aduh, kumaha Bede kacadak palit ngojay. ngojay. Nah, tapi teras henteu kitu. Akhirna saur Yosua teh sok eta aya para imam tujuhan sareng anu nyandak manggul peti suci nu eusi 10 parentah Gusti mohon luarang mapah ti payun. Begitu tos caket kalawungan sanes teh kan ninggalna nya bakal kumaha yeuh gitu. Hari pepel aya di sada ngaguruh ti ditu teh nya. Aduh, apa caina bakal nyeueuran deui. Hari pepel runtuh di girang. Jantan we si caina kapendat. Nah, si caina kapendat teh kan jantan rada saat tah. Rada saat. Komo pas ka caket ka Yeriho mah caina teh deet pisan. Akhirna bangsa Israel teh tiasa nyebrang. Hebat pisan Pangeran teh. Tah supaya ngemutkeun eta kaajaiban ti pangeran, tah si nu 12 bangsa suku bangsa Israel teh diwarang nyanak batu hiji-hiji sok tumpukeun cenah ditumpukeun we 12 tumpukan. Tos beres kitu jangkung. Tos beres kitu teh si bendunganna teh kabongkar deui. Caina teras we minuhan deui walungan. Tapi nu katinggal teh pas si 12 tumpukan batu eta teh kangge tanda yen Gusti tos nyarengan. Gusti pangeran urang teh. Hebatnya. Tos gitu teras kan bade ka Yericho teh ya. Tapi teu acan maka tiasa. Akhirna mah acan. Camping heula tah muka kemah gitunya si bangsa Israel teh. Mun caket Yericho. Da Yericho mah kota anu tos lami. Bentengna teh kandal pisan. Sadayana kota teh dikuriling ku benteng tohaga pisan. Teras tos terangan ngupingeun ieu tos aya caket bangsa Israel. Janten si panto gerbangna teh ditutup ku bangsa Yericho teh da bisi bangsa Israel lebat. Sarieun. Teras pan bade lebet ka Yericho. Nah, saur Yosua teh perjurit-perjuritna ka pembantu-bantuna dawuhan ti Gusti salami genep dinten eta kota Yericho teh kedah di kurilingan sakuriling unggal dinten sakuriling di payuna aya nu niup tarompet. Tapi kan tadi saur teteh benteng teh agung handel. Atuh susah dirugulukeunana. Acan beres cariosna. Oh nya atuh Taraskeun nya. Tadi kan genep dinten tah nguriling sakuriling aya nu niup tarompet. Tah si imam-imam nu tujuhan teh kedah ti payun sanes ti pengker. Tapi ulah nanaon sakuriling atos tapi dinten ka-7 ngurilingna kedah 7 kuriling.
tos beres Veteran ditungguin. tos beres engke bakal aya trompet kedah saurna teh ngagorowok satarik-tarikna surak satarik-tarikna Jika tadi abi gitu. Tetet. terus langsung surak gitunya begitu tos 7 kuriling narurut kan tos 7 kuriling terus we ditiup trompet kumaha trompetna Tetet. terus we cing gorowok Anjir, tarik kajerit pokoknya mah ngagorowok eta mah leres da benteng nu sakitu teh hagana rug tetet. leres tah jantan we si orang Israel teh tiasa lebet ka kota Yericho jantan nu sanes teh akhirna mah dimusnahkeun kecuali tahan atas dijanjian salamet Dari CL. anu dipasihan tali beureum geuning Oh, nya. saha cing Timot teh da resep niupan trompet. Jadi Timot mah bagian niup trompetna we. Tetet. tah namina Rahab namina Rahab sareng keluarga nama disalamet Oh nya anu dipasihan tali beureum, anu tos nulungan mata-mata teh nyalametkeun mata-mata teh nya. Oh nya leres. jadi Rahab mah sareng keluargana salamet terus we bangsa Israel mah tiasa lebet ka kota eta Yericho tos eleh margi sadayana atos dimusnahkeun kecuali si Rahab sareng keluargana janten benteng nu sakitu teh hagana teh hari dipitulung ku Gusti mah tiasa rug Nuhun. tah ayeuna mah nu penting mah urang teh kudu taat ka Perintah Gusti. nya ka Gusti Berarti Bumi Cimut rasa-rasa nang trompet, ge Bumi Cimut runtuh meureun. moal atuh ayeuna mah urang taat urang nurut ka Gusti lantaran kepangersi Gusti mah sagala anu urang mah tiasa mah bakal tiasa da Gusti mah ka kuasa nah Aya teteh laguna naon T-A-A-T anu kitu jadi urang teh sudah taat kapan dika kapangandika Gusti ayo atuh ayeuna mah da atos beres ya atuh tuh murang kali nu di bumi ayo dadah ketepang deui di sanes waktosnya